Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Bengkok Sinembah. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-33. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Dongeng Mang Guru wanci peuting geus undur deui. Dina mangsa haneut poyan Jang Surya masih keneh tibra sahare dina kursi panjang anu aya di patengahan imahna paodang. Capek tayohna mah sanggeus peutingna tarung patutunggalan. Kulutrak panto imah aya nu muka tetela gening anu datang teh Ceurum anu geus maneh sok ngurunyung unggal wayah kitu sejaba bantu di imahna paodang. Sadatangna ka imah teh Ceurum gura-giru muka-mukakeun hordeng sarta mareuman lampu anu harurung keneh. Ceurum rada kurang kerung mangsa nempo Jang Surya anu keur ngagebra teh, tapi ari tina teteupna mah siga anu resep pisan mangsa netep banget Jang Surya anu pohara kasepna. Karek mah sababaraha kedapan Ceurum ngajanteng ari netep anu keur sare. Jang Surya ngulisik anu saterusna mah beunta ret ka Ceurum anu masih keneh ngajanteng teu jauh ti dirina. Mohon dipiwarang nungguan bumi ce, kantanan we atuh netepan subuh mah nanging teu kiat tunduh keneh saparantosna netepan teh teras we ngaringkuk deui. Ceuk Jang Surya dimimitian ku hae kituna teh bari maksakeun cengkat dibarengan ku babatek sagala. Ngan gebeg Ceurum siga anu pohara ngagebegna mangsa ngadenge kekecapan Jang Surya anu samodel kitu teh. Ke nah habat apal kana gerantes hate cece Jang, ceuk Ceurum dikerong-kerong netep ka Jang Surya anu keur gigisik kana matana. Bagian Jang Surya ayeuna mah anu kurang kerung netep ka Ceurum anu keur molohok netep ka dirina. Waduh, kumaha ieu teh? Pan sidik pisan kieu teh Ceurum ngomong ka aing, ceuk Jang Surya tumanya dina jero hatena. Sakedapan mah Jang Surya jeung Ceurum ngan saukur silih pelong. Nah tiasa lebet ka bumi ceuk Jang Surya buru-buru mengkolkeun wangkongan. Kapanan ari cece mah dipasihan kunci serepna Jang? Oh, abdi bade ngiring ka jaman heula nya hoyong ibak, ceuk Jang Surya siga anu embung kateterusan. Kituna teh bari gura-giru ngoloyong ninggalkeun Ceurum. Ceurum mah ngan saukur unggek, anu saterusna mah gogodeg alatan ngarasa helok ku eta kajadian. Mangsa Jang Surya keur mandi, Ceurum mah gusrat gesrut naher cai. Teu lila da ngahaja naher caina oge ngan ukur saeutik ngan sakadar pikeun ninyuh kopi keur Jang Surya. Seungit kieu kopi teh ceuk Jang Surya mangsa kaluar ti kamar cai. Ngahaja puguh oge ngadamel kanggo Jang Surya. Wah, nuhun pisan atuh ceuk. Paroman Jang Surya siga anu pohara bungahna. Mohon, ensok atuh mung pengebul keneh. Upami Jang Surya bade mumuluk mah, cece bade ngagoreng heula sangunya. Teu kedah ceuk. Saparantosna ngopi mah abdi oge bade langsung wangsul ka bumina Kang Anan. Engal-engalan teuing atuh Jang Surya. Hae nya, naha paodang nepi ka dak badakan layot sareng Jang Anan nya. Tetep Ceurum pohara telebna. Alhamdulillah ceuk. Tikawit Kang Lili ngantunkeun, odang teh janten bager ka abdi sareng ka kulawargina Kang Anan, ceuk Jang Surya daek terus terang. Nah hanya duka ceuk tembal Jang Surya dibarengan ku gideg. Teras ari Neng Nita mah sentren deui kitu Jang, ka cece mah meuni teu wawartos heula. Duka pan abdi mah nuju damel Kang Anan ceuk. Ngawengi di dieu oge salaresna mah dipiwarang ku Kang Anan. Ongko dipiwarang ku paodang Jang. Nya ku Kang Anan ongko ku paodang ongko ceuk. Ceurum rada kurang kerung netep ka Jang Surya sabab ceuk pikirna siga aya anu keur disumput-sumput ku Jang Surya teh.
Ari Jang Surya nama sanggeusna ngarongkong Cikopi teh gura-giru bae ngoloyong ke patengahan regot nyeruput Cikopi siga anu nikmat pisan. Ari siganya mah ajan teh geus mimiti bisa ngajenge karetegna hace batur ajen. Cuk si cungkring anu memang geus kita tadi aya di dinya ngan pedah we ari mangsa keur aya cek rumah Jang Surya oge api-api teu nempueun ka dirina. Raraosan mah teu kantos diajar anu kararitu ki. Tembal Jang Surya anu tangtuna oge ngomongna teh kalayan dilaunkeun pisan sabab bisi kadengeun ku Cek Rum. Siganya mah jibere pamukanya ku Mama Kiai Orij ngan henteu we jibejakeun jeung kagunyaannya nya. Sakedapan mah Jang Surya ngan saukur ngahulang anu saterusna mah unggut-unggutan sorangan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sabeakna Cikopi sarta leuwih teu heula amitan ka Cek Rum. Jang Surya mah gura-giru mulang ka imahna Kang Anan. Si cungkring oge milu balik da di imahna Pak Odang mah geus eueuh deui urusan. Lempang kituna teh da bubuhan teu mawa motor. Sajaroning lempang teu saeutik warga anu pating celengkeung nanya ka Jang Surya. Kalayan hormat sarta rengkuh Jang Surya nembalan sakur-sakur anu nanya ka dirina. Nyi Ihat Solihat, Nyi Anita Parel, Nyi Yulinda Belia, Nyi Florentina Nining, Nyi Mutiawan, Nyi Haryati jeung parawan sejena di eta lembur anu kaparengan pasangrok pating balawer maledogkeun imut andelanana. Tapi teu neurak ari ka Jang Surya mah da bubuhan lelongkrang tresnana geus aya anu ngeusian. Sanepina ka anu dijugjug kasampak kulawarga Kang Anan keur ngawarangkong di patengahan. Kumaha Jang? Eueuhna naon? Cek Bu Lin ngabeakeun Jang Surya ku pananya. Teu langsung nemalan malah gek Jang Surya diuk heula. Kumaha Jang? Cek Pak Odang pipilueun tumanya. Alhamdulillah parantos aman. Eta buta parantos tiasa diperuhkeun. Kantun nyandak neng eta we ayeuna mah. Cek Jang Surya drutret ka sarerea. Alhamdulillah cenah meh bareng sarerea ngarucap syukur. Enjong atuh geura teang pi pamajikaneun hidup teh Jang. Paroman Pak Odang siga anu geus teu sabar. Ari taeun teh sok ngadiribut. Angguran mah sina dahar heula yeuh. Cek Bu Lin muncereng ka salakina. Nya hampura. Jong atuh geura dahar heula Jang. Bapak mah geus cikeneh ngariung. Cek Pak Odang ciga anu era. Memang geus lapar sanggeusna amitan heula mah Jang Surya ngoloyong ka rohangan dapur. Si cungkring oge milu nuturkeun. Tuh nya geuningan Jang Surya keneh anu nulungan anak urang teh. Matak oge tong gampang ahina bapana ieu. Cek Bu Lin muncereng ka salakina. Nya hampura atuh. Pan ayeuna mah geus beda deui. Nu atos mah atos wae teu kedah diungkit-ungkit deui. Nu penting ti ayeuna kapayun mah ibu kalih bapa satiasa mah kedah ngarobeh kabiasaan awon. Cek Kang Anan gancang ngalalempeng deui kaayaan. Ari Bu Lin jeung Pak Odang mah ngan saukur arunggut-unggutan. Sanggeus rengse dahar kalayan teu diengke-engke deui. Jang Surya langsung bae amitan sejaneang Neng Nita. Bawa ka dieu heula we Jang. Bapak mah balikna oge rek engke sore. Cek Pak Odang ka Jang Surya. Sanggeusna nemalan ku unggeuk mah Jang Surya gura-giru ngaluarkeun motorna. Sanggeus mesin motorna dihaneutkeun heula sakedeung mah ngan geuleuyeung Jang Surya ningalkeun imahna Kang Anan. Ajuh, genyahan genjing cumpak anu kieu teh Jen. Cek si cungkring anu tetela milu ka Jang Surya. Hehe. Bade meser ki. Tembal Jang Surya dibarengan ku ngahehe. Ulah nyiar-nyiar pigeun jeleungeun atuh Jen. Jabatur mah teu bari saeun nyempok ka aki. Ngadenge jawaban ti si cungkring anu samodel kitu teh. Ari Jang Surya mah ngan saukur unggut-unggutan dibarengan ku Suraseuri. Sanggeus lumayan lila nyorang perjalanan, entuk nama Jang Surya anjog ka pasantrenna. Wah, ade euy motorna ya. Waduh, gua geus gajihan euy. Wah, hebat euy. Gawe mingguan oge geus kabeuli motor. Babaturan masantrenna Jang Surya cemu pating polohok mangsa nempo motor anu ditumpakan ku Jang Surya teh.
Nukang anan ieu mah ari Mama Haji aya kitu tembal Jang Surya ditungtungan ku pananya. Aya bieu mah. Sanggeusna amitan guragi rubae Jang Surya mah muru ka imahna Mama Haji Orid. Kebenaran kasampak Mama Haji Orid keur ngawangkong jeung Neng Nita. Gancang Jang Surya nyolongkrong sasalaman. Si Cungkring mah lain teu hayang milu sasalaman, tapi dikiceupan ku Mama Haji Orid sabab harita keur aya Neng Nita. Kumaha ya rek nyokot si Nita? Tanya Mama Haji Orid sanggeusna Jang Surya diuk digigireun Neng Nita. Sumuhun Mama Haji, Ibu Ramana parantos dideupkeun pisan. Emangna parantos aman kitu cek Neng Nita neuteup beubeureuh hatena. Alhamdulillah berkat bantosan ti Mama Haji eta buta teh tiasa diperuhkeun. Alhamdulillah cek Neng Nita siga anu bungah pisan. Geuning ari anu saleres nama si Bungkara teh mung dijantenkeun alat ku manusa Mama Haji, cek Jang Surya ngareret ka guruna. Dijadikeun alat kumaha ya? Cek Mama Haji Orid kurang kerung. Ari perkawis dijantenkeun alat naon-naon nama abdi oge teu acan terang, nanging eta buta teh dugi ka teu wantun nyebat nami-nami acan. Saurna teh upami manehna nyebat nami eta jalmi mangka beheungna bakal langsung ngagelenceng kitu Mama Haji. Waduh, berarti pohara pisan leuhung elmuna eta jalma teh ya. Cahanya saparantosna diakalan ku Ki Cungkring mah saurna mah nami eta jalmi teh Ki Janggal Mama Haji. Ki Janggal. Warman Mama Haji siga anu pohara reuwaseunana. Mama Haji parantos kenal, cek Jang Surya kurang kerung neuteup ka guruna. Kieu ya. Baheula mangsa Mama keur sapantaran hidup. Mama teh kungsi miluan Pasanggiri Pencasa kabupaten. Lamun cek basa ayeuna teh mah Pinal meureun disebutna teh. Tah anu asup Pinal teh Mama jeung siatna anu ngaran landihanana teh si Janggal. Nepi ka dinya Mama Haji Orid eureun heula nyaritana Jang Surya si Cungkring katut Neng Nita ngaregepkeun kalayan saregep pisan. Sok sanajan ampir-ampiran kateter dina eta Pinal teh Mama anu jadi pinunjulna. Siatna alias si Janggal ngamuk teu narima, untung loba anu nahan dirina da bobohan keur loba jalma. Manehna janji di hareupeun Mama yen moal waka kawin samemeh manehna meunang elmu pikeun ngelehkeun sarta mateni ka Mama. Sanggeus meunang elmu anu dipikahayangna, Mama oge kungsi diuber-uber lumayan lilana nepi ka antuk nama si Janggal teh eureun nguber-nguberna. Sanggeusna Mama masang tipu daya, sangkan Mama dianggap geus maot ku manehna, tah kitu ya. Waduh, bahaya tuh upami kitu mah Mama Haji. Da pastina oge eta Ki Janggal teh moal cicingeun upami parantos kuningaeun kana perkawis si Mungkara mah, cek Jang Surya siga anu pohara reuwaseunana. Memang bahaya ya, sabab pangartina tangtuna oge geus jauh leuwih luhung batan samemehna. Kedah kumaha tuh Mama Haji? Nya sing taki-taki tur iatna we ayeuna mah. Dupi Neng Nita aman kitu Mama Haji. Ari si Nita mah nya aman da eueuh pakuat pakaitna jeung si Janggal. Sajongjongan mah Mama Haji Orid jeung Jang Surya ngan saukur ngabaretem siga anu keur anteng jeung eusi pikirna sewang-sewangan. Ari Neng Nita jeung si Cungkring mah di tadi oge ngan saukur caricing siga anu teu wani pikeun milu nyarita. Ari saparantosna Mama disangki pupus ku Ki Janggal mah, Ki Janggal teh nikah sapertos biasana Mama Haji, cek Jang Surya neuteup ka guruna. Nya teuing da tisaprak nyumput tur nepi ka matuhna di lembur ieu. Mama mah teu kungsi ngadenge deui bejana. Da bubuhan jauh pisan ti ieu lembur ari panganjarakan si Janggal mah. Janten Mama Haji mah sanes pituin urang dieu. Dupi Ki Janggal di lembur mana nganjarakna teh Mama Haji, cek Neng Nita ngawanikeun milu tumanya. Lain Mama mah lain. Mama Haji
Lain, mama mah ti mimiti gumelartug nepi ka rumaja teh di lembur Palawang di Kacamatan Sindang Mala. Tah panganjarakan siatna alias si janggal oge sarua sakacamatan keneh jeung lembur mama heungan beda kalurahan. Cipeurah ari ngaran lemurna si janggal mah. Wah, geuning tebih mama, dupi sepuh mama haji, nah make dugi ka ngalih ka lembur Cilalana, ceuk Jang Surya tumanya deui. Kieu nya. Mangsa harita aya 3 patalukan si janggal anu ngajorag ka imah kolot mama teh. Alhamdulillah bisa dilumpuhkeun. Sok sanajan kapaksa cara ngungkulana teh 3 urang patalukan si janggal nepi ka paragat nyawana. Mama babadamian jeung kulawarga sangkan teu diuber-uber wae ku si janggal jeung ku patalukanana nepi ka antukna mah manggih hiji cara. 3 urang patalukan si janggal didangdanan make pakaian mama jeung pakaian kolot mama. Anu saterusna mah eta imah kolot mama teh diduruk kalayan ninggalkeun layon 3 layon patalukan si janggal teh. Ceuk Mama Haji Orid nyaritana rada panjang lebar. Janten eta 3 layon patalukan ki janggal teh disangkina mah mama sareng sepuh mama. Tanya Jang Surya deui. Mama Haji Orid ngan saukur nembalan ku ungeuk. Teras tidak nget harita teh mama langsung linggih di lembur ieu. Teu langsung ka dieu, pernah di lembur-lembur anu sejen heula ngan di lembur Cilalana anu pangamana mah. Di lembur ieu mah mama teh ngan saukur nuturkeun pamajikan. Anu bapana harita teh ngurus pasantren leuletikan. Canggeusna mitoha maot, mama dipercaya jadi geganti pimpinan pasantren. Alhamdulillah pasantren jadi ngagedean sanggeusna meunang dukungan jeung bantuan ti bupati anu ayeuna. Jang Surya si Cungkring jeung Neng Nita unggut-unggutan ngaregepkeun lalakon hirupna Mama Haji Orid jeung kulawargana. Lumayan lila tur pohara uplekna anu ngawarangkong teh nepi ka antukna mah Mama Haji Orid nitah buru-buru mulang. Pajar teh karunya bisi kolotna Neng Nita geus ngadaragoan. Canggeusna amitan mah Jang Surya ngageuleuyeung ngabonceng Neng Nita. Ari si Cungkring mah teu langsung mulang, da diisyaratan ku Mama Haji Orid sangkan cicing heula di dinya. Kring, lamun maneh daek, kuring boga pancen, pangnalungtikeun di mana nganjerakna eta si janggal. Ceuk Mama Haji Orid pohara dariana. Aju gampang Mama Kiai, tembal si Cungkring, kituna teh bari nyentringkeun ramo cingirna. Teu babari, sabab tiba heula oge ku kuring ditoropong, teu kapanggih wae, sigana mah dibebenteng ku kakuatan goibna. Gampang aju Kiai gampang, kuring boga caranya. Cik kumaha tah? Gampang, kari nanyakeun we ka si Mungkara, pan meureun ari si Mungkara mah sok nyepungan ki janggal. Cerdas, ceuk Mama Haji Orid. Kituna teh dibarengan ku nepak pingping si Cungkring. Ajuh, ceuk si Cungkring, rada muringis bari ngusapan pingpingna. Tapi oma cing ati-ati, pancen maneh mah ngan saukur nganyahwankeun panganjarakanna si janggal wungkul, ulah ngayakeun tindakan da moal sanggup ngayawananana. Siap Kiai siap. Syukur ari maneh daek mantuan mah. Kuring mah bungah pisan bisa mantuan kada dapat Kiai. Syukur ari kitu mah. Perkara waktuna mah rek iraha we kumaha puruna maneh. Rek sagancangnya we Mama Kiai. Ayeuna kuring rek amican, rek nyepungan heula si Mungkara. Kela dagoan, ceuk Mama Haji Orid. Kituna teh bari gancang cengkatina diukna. Kaloyong Mama Haji Orid ka rohangan dapur, ningalkeun si Cungkring anu kurang kerung. Tekung selila Mama Haji Orid geus ngurunjung deui bari ngajingjing cai anu diwadahan kana botol plastik. Ieu cai sina diinum ku si Mungkara. Karunya tatu jerona pohara parnana. Ceuk Mama Haji Orid ngasongkeun cai. Sugan teh jek makalan wajit Mama Kiai, ceuk si Cungkring sajeroning nampanan caina. Lah, dasar jin toloheor si laing mah, ceuk Mama Haji Orid dulak delek. Si Cungkring mah ngan saukur cungar cengir. Canggeusna amitan mah ngan les jirim si Cungkring ngaleungit di hareupeun Mama Haji Orid. Retup dongeng Mang Guru, ari Jang Surya anu harita keur ngabonceng Neng Nita.
beki deket ka imahna Kang Anan teh beki marah mai paroman beungeutna. Tuh, menin urug cupu jang. Ceuk saurang lalaki anu geus kabilang aya umuran mangsa panggih di jalan, Jang Surya jeung Neng Nita mangan saukur rengkuh dibarengan ku sareuri ka eta lalaki. Teu lila antarana reg motor Jang Surya eureun sanggeusna aya di buruan imahna Kang Anan. Pangeus si imah teu sirikna paheula-heula kaluar mangsa ngadenge suara motorna Jang Surya teh. Nita! Bu Lin anu pangheulana nepi ka tepas imah dua lewe bari gancang ngadaragdeg nyamperkeun Neng Nita anu harita karek turun tina motor. Mah, ngan daragdeg gabrug indung jeung anak silih rangkul dibarengan ku murubutna Cimata. Alhamdulillah geuning hidup teh salamet nik. Ceuk Pak Odang ingak-ingakan ngarangkul anak anu keur paungku-ungku jeung pamajikanana. Jang Surya Kang Anan jeung Nyi Sarima ngan saukur narampokeun bari unggut-unggutan. Kituna teh ari Nyi Sarimah nepi ka kabawakeun reumbay Cimata sagala. Lumayan lila dua kolot jeung anu jadi anakna paungku-ungku canggeusna seubeuh nyacapkeun ka sono sararea arsup deui ka jero imah sarta anu saterusna mah gugdek dina kursi anu aya di patengahan. Nuhun pisan Jang. Nya Jang Surya nuhun pisan nya Kasep. Bu Lin jeung Pak Odang siga anu can seubeuh nunuhunan ka Jang Surya. Kituna teh dibarengan ku nyusutan sesa cai matana. Ari Jang Surya mah ngan saukur nemalan ku ungeuk dibarengan ku seuri. Iraha atuh rek ngajak kolot teh pikeun nanyaan anak bapa teh Jang. Ceuk Pak Odang neuteup ka Jang Surya. Kinten-kintenna Bapak kalih Ibu kersa nampi kitu da sepuh abdi mah jalmi teu gaduh. Ceuk Jang Surya nurutet ka Bu Lin jeung ka Pak Odang. Ari perkara eta mah tong dijieun karempan Jang. Bapak jeung anu jadi pamajikan heuh pasti narima kana lamaran ti kulawarga hidup. Atau pikeun perkara pakasaban sanggeusna hidup duaan karawin mah teu kudu bingung. Teruskeun we usaha Bapak anu geus aya. Tembal Pak Odang pohara tandesna. Hatur nuhun pisan atuh upami kitu mah Pak. Nanging rupina mah moal tiasa saenggalna kapanan kanggo nyiapkeun waraga nikahan teh nangtosna oge rada abot ari kanggo kulawargi abdi mah. Komo ari sifatna dadakan mah ceuk Jang Surya pohara pertengtangna. Kabeh ditanggung ku akang ari perkara waragat kawin mah ya. Urang reuah-reuah lah, sangkan kabeh warga milu barungah. Ceuk Kang Anan nyelengkeung. Nya ya, sok we ari geus hayang kawin mah teu kudu dilila-lila. Ceuk Nyi Sari milu nyarita. Perkara waragat kawin mah teu kudu milu mikiran Jang Anan. Keun we jadi tanggung jawab Bapak. Paling oge ari Jang Surya mah ngan saukur ngaluarkeun mas kawinna wungkul. Tempas Pak Odang. Wios Pak, da abdi oge parantos nganggap dulur ka Jang Surya teh. Malih mah tos dianggap rayi nyalira. Matak tos sawajarna we ari hoyong ngiring ngabagjakeun nggoni ngareuah-reuah hajatan nikahanana mah. Ceuk Kang Anan siga anu embung eleh. Mangsa Kang Anan jeung Pak Odang keur galuntreng teh, ari Jang Surya mah malah imut bari silih leret jeung Neng Nita. Pokona mah hidup kudu sagancangna nepungan anu jadi kolot. Pikeun nanyaan si Nita. Ari geus nanyaan mah jongjon, ari nangtukeun poean kawinanana. Ceuk Bu Lin ngaderet ka Jang Surya. Insyaallah Bu, tembal Jang Surya semut tungkul. Parman beungeut anu keur ngawarangkong di imahna Kang Anan, pohara pisan marah maina. Wangkongan museur kana perkara ancer-ancer pikeun ngareuah-reuah hajatan kawinan Neng Nita jeung Jang Surya. Sok sanajan Jang Surya jeung kulawargana oge tacan nanyaan. Nya kolotna Neng Nita jeung kulawargana Kang Anan anu galecok teh da ari Jang Surya jeung Neng Nita mah ngan saukur tarungkul ngaregepkeun bari sakali-kali silih leret kalian nembongkeun paroman anu pohara pisan bagjana. Mitra-mitra pemirsa YouTube Dongeng Mang Guru wanci terus nyerelek bangsa kaayaan alam geus mimiti reupreupan. Neng Nita jeung anu jadi kolotna amitan rek marulang ka imahna. Ya, urang jajabkeun kana motornya. Ceuk Kang Anan ngareret ke Jang Surya. Jang Surya ngan saukur ungeuk. Bae Jang Anan, nuhun pisan geus daek nganterkeun oge. Ari leumpang mah capek doh, babawaanna loba pisan. Ceuk Pak Odang anu nemalan. Pangkaluarkeun heula motorna ya. Tuh kunci garasi jeung kunci-kunci kendaraanna mah. Dituna dina selek anu itu.
ceuk Kang Anan marentah ka Jang Surya kituna teh dibarengan ku tutunjuk kana laci lomari. Jang Surya mah ngan saukur unggep anu saterusna mah kurah koreh kana laci lomari koloyong ka garasi. Ari Bu Lin jeung Pak Odang gancang bebarengkes ngawadahan pakaian jeung babawaan anu sejena. Teu lila da bubuhan dibantuan ku Nyi Sari jeung ku Neng Nita. Geus kitu mah sararea peuting koloyong kaluar ti imah. "Ya, hayo atuh kaluarkeun motorna," ceuk Kang Anan ngagarawok ti tepas imah. Mangsa di buruan imahna can katempo aya motorna, malah mah motor Jang Surya oge can kasampak. "Mohon Kang." Teu lila antarana mobil anu paragi ka kota kaluar ti garasi. Kang Anan jeung Nyi Sari pohara ngajarang hokna. Kalayan semu gagancangan Kang Anan muru Jang Surya anu nyetiran mobilna. "Si koplok, geuning eta bisa kana mobil?" ceuk Kang Anan siga anu pohara jengkelna. "Hehe, gampil Kang," ceuk Jang Surya malah cungar cengir. "Diajar ti sahaya? Pan ku Kang Kosim macan diajarkeun." "Lah, ayo we Kang, enggal tos burit." Dasar si koplok." Kang Anan kutuk gendeng samodel kitu teh. Ari Jang Surya mah malah ukur cungar cengir. Sanggeus Pak Odang jeung anu sejenna arasup kana mobil, ngan geuleuyeung mobil anu dibawa ku Jang Surya ningalkeun pakarangan imahna Kang Anan. Nyi Sari anu satadina mah rek nungguan di imah jadi milungan teu kulawargana Pak Odang ari kana mobil mah. Sapanjang perjalanan Jang Surya jeung anu sejenna mangan saukur cungar cengir. Mangsa Kang Anan anu ngutruk alatan karek nyaho yen Jang Surya bisaeun mawa mobil kalayan teu kungsi bebeja ti samemehna. Yeh, cag heula nya hei. Insyaallah sanes waktos gedongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag meos.